Wilujeng enjing murang kali kelas 8 patepang deui sareng Pak Irwan tina pangajaran basa Sunda. Ayeuna pangajaran lebet anu kadua nyaeta materina ngeunaan kampung adat. Mangga ieu aya video pembelajaran ti Bapak anu eusina materi kampung adat. Tah, ayeuna aya pancen atawa tugas ti Bapak. Anu kahiji tugasna nyaeta tuliskeun asal daerah kampung adat anu aya tina video tadi. Anu kadua, tulis dina catatan poin penting atanapi materi anu aya tina video tadi. Atau buat rangkuman, ditulis di buku catatan. Lihat buku paket bab 2. Kitu wae ti Bapak. Hatur nuhun.